Kami para pencari berkah dalam hidup, dalam cinta, dalam doa, mencari cahaya di kegelapan dengan tekad kuat takkan pernah lelah. Segini segitu mah. Ayo, ngari lo nyaing. Sok ayo. Ayo nak. Ayo, Ayo bro, udah gitu. tuturkan. Liarnya baru dah. Garodin. Puasa pertama. Aneh Godin. Aneh. Aing teh bete di pepatahan ku Haji. Laporkan Haji Dudu. Heeh. Ya, masih keneh sih bete aing teh di pepatahan ku Haji Dudu. Motoran nomor dewek sing. Naon, Oh, waduh, tanah mah. minit. Lapor Kita nomor dewek kada hari KM. puasa mimiti gitu. Lain sing pun. Pun. Ada teh Godin atuh ingat. Dewek teh bete di papatahan ku Oh. dulu. Ade cenah nitip barudak bisi garodin. Nada kapagi pisan pan iya si Lain. Di mana ada Haji Dudu nya? ya di imahna. Lah sok gurah gitu laporkan Lain si Cikai jeung si Soga. Itu karek mimiti puasa teh sih. Mun ya ku aing laporan ke Menteri Agama sing. Teh Godin Ah, cicing. Oh, balaris ini di tukang. Hapit ku aing. Lapor Ji. Cicing, sling. Oh, iya, barudak kapangi bieu teh di kanang hayam keur garodin. Pan tadi teh masih kene haji teh pamatahan ka urang lin. Karena ieu kapangi pisan teh jeung si Kapun. Ah bener sing Ci. Wah, ane kana hayam Garodin. Ya, Ah deka, kan poe pertama enak teh ka. nyaan Pak Haji ame teh Godin. Kan sebat unggul aduh. Nya Pak Haji swear. Tah ada ieu hungkul nu Godin mah. Ah siap nyala ka ayo goblok. Ih. Amang apa nu apa mana ngajak-ngajakeun nyarakeun mau nyalapar sih mah. geus cicing sih tong ngalairakeun. Ieu hareupeun dunungan dewek cicing pangerakeun. Kayak sebenarnya itu aya naon Cip meni Heuh, asara rame kieu ieu teh garodin Ji di kanang hayam. No karek di ieu oge di paraok di galoreng geura. Tuh teh salah Haji. Bener dewek saksina. Tah Cing. saksina. Tah Mang. Nah, cicing, lain. cicing. Itu kata apa sih aku dewek? Cicing, cicing. Haji dawak sling. Astagfirullahaladzim karek ge puasa sapoe Cip aduh nah eta rek dibarawa ka mana ieu alam dunya lamun geus kieu euy Lajada Haji. Cicing sia tong loba ngomong. Oh, dia deka mah kieu ge peduli ka lingkungan sing, tak udah ke bawah ge. Der barudak leutik nyarahon pan ieu teh pipanyakiteun Ji. Der ditalurutan ku barudak leutik garodin. heuh justru eta euy pan ieu teh meureun kanyahoan ku barudak leutik der narurutan pan eta teh pamawana meureun saha Tah dangukeun ku jejebir sila lain. Ah sia Mas Cung sok fitrah wae ka aing teh teu pira rokok jandaku tuh meni sakieuna ka aing teh tuh. Tong nyapirakeun masalah rokok sing. Da anger sabatang ge anger Godin kesebutna. Si laing anak aing dibawa ka mana mun sing lampahan geus kieu. geus we lah tong para sia wae Cip susulan wae nama marbot ka dieu Siap Ji. Susulan ku siling, bro. susulan Rek nyusaha marbot. Ada jagaan Sok dewek dijaga. Pas. Ya aku aing mah sia kabeh. Mar, bot. Nya, Enak Cip. itu dipanggil Pak Haji Dudu. Oh siap. Bro, Siap Ji, enak Ji. geus ka dieu dariuk lah dariuk di luhur tuh. Oh siap. Kan kumaha Ji enak Ji? ieu ari ieu budak ilaing ieu Oh bener Ji. kapanggih Godin ieu bot ku Acip Aduh, ngerakeun pangkat oh, marbot. ngerakeun jeung Haji Ongkoh atuh eta budak geura kumaha Oh, eta ini udah nyerakin wae. Oh, jualana di sarwana. Tah terus kumaha Ji? Anak urang dikumahakeun Ji. moal aya di kumaha mah ngan ulah ngerakeun marbot pan ieu teh meureun anak marbot
Yo barudak. Kade ulah sakali-kali deui maraneh teh. Met, Dek, Ya. si Mot. ieu teh bulan suci Ramadan karek ge sapoe. Puasa teh der geus kikituan. Lain sing ngadengkeun ceramah dewe sok asa tunu. Mau dek sok tuno sing ada ceramah teh lah. Tah kieu kade Cip. Ieu teh karek ge sapoe Cip. Ulah mapagahankeun ieu teh panenna keur mapagahan ieu. Si Simet jeung si Cikai. Sok we Heeh. ceramahan. Ieu teh karek ge sapoe ulah nepikeun ka ngarerakeun haji nah kumaha ieu teh Tah denye kom ieu Teh, lamun Mot, katuturkeun juga lamun sama katuturkeun ayeuna ku barudak laleutik meureun era maneh komo maneh boga bapak marbot geus cicing jeung haji di masjid sapopoena Iya, Mang. Ini nu diceramah gara-gara Amang Godin. Amang ngajak Godin tadi. tah ari nama kieu Cip darengekeun nya Iso kumaha haji euy. Cikai apun met sok bot mana be dia bot be dia bot Sok ada teling aku. ade urang teh teh karek ge sapoe puasa kudu balalemah nu tah Dek ah. Ari haji kumaha pikirananya euy. Astagfirullahaladzim. Emat pokoknya aing haji mah meunang.